itu lebih gampang digampangkan Gusti Allah daripada kahoyong dina haliah dunia. Bener ngan urang tara menta ya nih kahorong dina ibadah, nikmat ibadah lebih digampangkan Gusti Allah daripada nikmat dunia. Tapi ku urang tara dipenta. Tapi dina masalah dunia mah urang sok menta. Hayang pangkat menta, hayang membenghar menta, hayang rezeki menta, hayang panjang umur menta. Dijabah teu? Geningan teu diijabah ku Gusti Allah teh. Atas takdirna ti Gusti Allah. Ulah menta ka Gusti Allah jeung eta teh masalah dunia teu diulahkeun mangga eta ge ibadah. Ngan lamun teu dibere wayahna. Ngan lamun dina urusan akhirat urang mah tara nyungkeun padahal urusan akhirat mah can dijamin ku Gusti Allah. Jeung lamun urang nyungkeun urusan akhirat kalawan hate urang anu bersih langsung dijabah Gusti Allah. Ibu ayeuna tos salat Isya tunda. Enjing rek salat naon rek ngalaksanakeun saum Rajab. Salat Isya ras witir. Bada Isya teras witir. Tos witir wiridan tong maca tong naon-naon tong ngemutan kana HP tong ngemutan kana nonton TV. Pokona mah beres salat Isya naon salat bada Isya teras salat witir. Tos salat witir rek beureum. Ibu sok tahajud tara tahajud pisan. Kadang-kadang hayang tahajud teh make beker kaburangan. Nitah ka saroge sarua kaburangan. Eta teh upaya urang teh masalah-masalah di itu anggar teu dijabah Gusti Allah teh. Tapi coba lamun langsung laporan ka Gusti Allah, kalawan murni ka Gusti Allah. Gusti ugahkeun abdi teh hayang tahajud Gusti jam 2 Gusti. Gitu nyungkeun ka Gusti Allah ku bahasa urang we ku bahasa Sunda dalog apaleun bahasa Sunda cek hate urang teh. Tapi urang tos dina kayan wudu, urang tos salat, urang bada Isya, teras salat witir, teras gaduh wudu, urang teh cacan bobo teh ngadoa biasa we satiasa maca salawat istighfar dan bismikallahumma ahya wa amut kos bismikallahumma ahya wa amut teh urang teh naon babacaan we sa mampu urang dina kerentek hate urang teh hayang gugah jam 2 nu biasa urang teh tar gugah jam 2 urang teh hayang dikiatkeun pan aya jalmi gugah jam 2 tapi dina kayan jam 2 teh eta jalmi teh kalakalen tahajud kalaha kajamban teu kuat bobo deui we jadi bahasa gugahkeun jam 2 bari dipasihan kakiatan kitu marah kuat gugahna teh kuat telung le langsung gugah. Hayang tahajud Gusti ugahkeun jam 2 sakantenan abdi teh bade saur Gusti enjing teh kiatkeun abdi eta urang teh nyungkeun naon teh nyungkeun dunia nyungkeun akhirat cobian langsung kalau mah diijabah nu kitu mah dalam mun akhirat mah kalau langsung diijabah benten lamun urang ugah anya enjing tadi teh salat Isya. Salat Isya bada Isya. Terus bada Isya witir we. Rasa urang teh ngadoa. Nah, ngadoa teh. Gusti, abdi teh can boga beas, Gusti. Itu cara teh.